Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Laisal bayanu teu aya laisa teu aya naon al bayanu pertelaan. Kasratal kalami eta lobana omongan. Walakin faslun tatapina pertelaan pima eta dina perkara yuhibbu anu mikaresep kana ma sallallahu Gusti Allah wa rasuluhu sareng rasulna Allah. Walaisa sareng teu aya naon al-ayyu disebut lemah. Inya lisani eta lemah lisan. Walakin tatapina ari itu lemah teh qillatul ma'rifati eta saeutikna kanyahoan bil haqi kana hak. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Dailami Imam Dailami an Abi Hurairah ta katampi ti Abi Hurairah. Laisal jihadu laisa henteu aya naon al jihadu jihad. Ayat riba eta yen neunggeulkeun atawa nyabetkeun sarojul hiji lalaki bisai pihi ku pedangna ieu si rajul fisabilillahi dina perang ngaluhurkeun agama Allah. Innamal jihadu pastina ari jihad teman eta jalma ala anu nganapakahan ieu man walidayhi ka indung bapana ieu si man wa ala jeung nganapakahan ieu si man nafsahu kana awakna man pakaffaha tuluy nyegah man kana nafsu anin nasi ti jalma sejen bahwa mangkari itu man teh fi jihadin eta tetep dina jihad. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu abdi sa Ibnu Asakir an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Laisan teu aya sal mukminu jalma mukmin billadzi eta jalma yashba'u anu wareg ieu ladi wajaruhu bari ari tetanggana ieu ladi jaiun eta anu lapar ilajan baihi gulang goleng dugi dua gigirna ieu sijar. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Bukhari Imam Bukhari. Laisan teu aya sal miskinu disebat jalma miskin alladzi eta jalma yatufu anu nguriling ieu ladi ala nasi ka jalma-jalma taruduhu anu nolak ka ieu ladi naon alukmatu sahuapan walukmatani sareng dua huapan watamratu jeung hiji korma watamrotani sareng dua korma walakinal miskina tatapina anu disebut jalma miskin teh alladzi eta jalma la yajidu anu teu manggihan ieu ladi ghinan kana kacukupan yugnihi anu nyukupkeun ieu gina kana kaladi wala yubtonu jeung teu aya anu ngingetan wala yubtonu jeung teu aya anu ngingetan lahu ka itu ladi payu tasaddaqu tuluy disedekahan saha alaihi ieu ladi wala yaqumu jeung teu ngadeg ieu ladi payas alu mangka jajaluk ieu ladi annasa ka jalma-jalma. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Syaikhaini Bukhari Muslim. Laisan teu aya sahadun hiji jalma min ummati eta tetep ti umat kami ya'ulu anu nganafakahan ieu ahad salasa banatin katilu pirang-pirang anak awewe aw salasa akhawatin atawa katilu pirang-pirang dulur awewe payushinu tuluy ngaluskeun ieu ahad ilaihinna ka ieu salas illa kunna angin bukti ieu salas teh lahu ka ieu ahad sitron eta jadi tutup-tutup minan nari tina neraka. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Baihaqi Imam Baihaqi an Aisyah ta katampi ti Sayyidah Aisyah. Laisa henteu aya bihakimin eta jalma berilmu ma sahaman jalma lam yu'ashir anu henteu bisa ngarejengan ieu man bil ma'rufi kalawan kaalusan man ka jalma la budanu misti lahu pikeun ieu man min muasyaratihi tina ngarejenganna ieu man hatta yaj'ala sehingga ngajadikeun sallallahu Gusti Allah lahu pikeun ieu man min zalika tina itu muasyarah makhrajan kana jalan kaluar. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Baihaqi Imam Baihaqi. Laisan teu aya bi khairikum eta tetepang alusna aranjeun sahaman jalma tarokana ninggalkeun ieu man dunyahu kana dunyana man li akhiratihi pikeun akhiratna man wala akhiratahu jeung ninggalkeun man kana akhiratna li dunyahu pikeun dunyana man hatta yusiba sehingga yen meunang ieu man minhuma tina itu dunya akhirat jami'an halna sakabehna paina dunya mangka sayaktosna dunya balagun eta jalan nganepikeun
ilal akhirati ka akhirat. Wala takunu jeung ulah bukti aranjeun kalan eta teu aya gunana ala nasi ka jalma-jalma. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Asakir an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Laisan teu aya alal muslimi eta tetep ka jalma muslim fi abdihi dina abidna muslim wala farosihi jeung teu aya dina kudana si muslim naon shadaqatun shadaqah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Laisan teu aya bi mukminin eta tetep ka jalma mukmin mustaqmilil imani anu sampurna dina imana sahaman jalma lam ya'udda anu teu milang-milang ieu eman al balaya kana balai nikmatan kana nikmat warohoa jeung kana kasenangan musibatan kana musibah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Tabrani Imam Tabrani an Ibnu Abbasin katampi ti Ibnu Abbas. Laisan teu aya naon syai'un hiji perkara asqala eta anu leuwih berat fil mizani dina timbangan min khuluqil hasani tinimang budi pekerti anu alus. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Ahmadu Imam Ahmad an Abi Darda katampi ti Abi Darda. Wallahu a'lamu bissawab.